Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang bara cakra di mana welina sumaga bara cakra urang sasaran deui bulan ya. Sareng pidangan dongeng Sunda Duraduri dina judul Sinangling Asih Sumanding. Hasil karya Cekap Yater Udigara Pusing Kuring Duraduri di 80,5 FM Radio Cakra di Jalan Jurang 80. Rupina pada cakra perantos taratan-tatan terutami anu kalintang mika memut mikalanep kana pidangan dongeng Sunda Duraduri ya manggalah nu disuklakna disiklukna anu kahontal ku 80,5 FM sim kuring saprakanca nu sadireng teh kumang oke capruk ya jantan kameramen gitu tanya sate acan handphone dijual di kamera sim kuring di capruk channel cakra ya. Bangah ya ke Cakra, sakali geber tetap geber berdaya. Surandi si Kurambia geus henteu malirekana caritanana Aki Wandi. Harita merhatikan kalau bajaka Sinangling anu nganial udang lalaunan. Sakumaha anu geus minang dilakukeun ku Jaka Sinangling dina ngalaksanakeun atanapi ngalakukeun cara ngambah kekuatan ilmu sirawing anu jadi bapana. Jadi lebih cepat datang serta nyandingna kekuatan ilmu anu jadi bapana. Sila geus ngonial udang deui geuningan Sinangling. Siga nu heueuh we sila nangtung. Kalituna nangtang tarung kadewek. Ari sakirana henteu becus ngalawan mah euy. Terus ieu Aki Silaing ceurik-ceurik kadewek minta supaya Silaing ulah ditandasa. Tapi kamaranan jeung urusan jeung dewek mah moal aya deui pangampura Jaka Sinangling. Jaka Sinangling cekat nangtung bertus nyarita. Manggeus maneh mundur ki ah. Montong hariwang lah sabab mangkelu kawas si Suran ieu mah. Si Hasum awak ngan saukul babaung gungkul ki. Babaung we tarik anjir. Yah. Aing mah teu sieun teu sieun sing aing mah. Asok mundur maneh ki, mundur. Ngarah henteu kagok aingna oge. Pikeun ngahajar si Hasum awak yeuh. Mundur maneh ki. Aki Wani harita mundur ngajauhan. Sedengkeun Suradis si Kurambia nekadkeun dina hatena pikeun ngabinasakeun Jaka Sinangling. Si lain bener-bener geus moal dibere diampun Sinangling. Mangkeluk saperti si lain memang kudu dipodaran sia. Mun bener bisa ngalawan, tanah sia, rasakeun belajar. Iya. Corela cilung Suradis si Kurambia harita miheulaan majuna raja. Gerakan rajangna Suradis hawilang cepet. Tapi kecepatan gerakan Jaka Sinangling anu ngagunakeun ilmu pancaring bayu anu sok digunakeun ku Sirawi nyata leuwih punjul. Bahkan kecepatan gerakan rajang anu jadi lawan. Hiuk sawu gerak pros. Hiuk sawu gerak pros. Panarajang Surandis si Kurambia anu silih susul harita taya anu kena kana sasaran. Surandis kageteun sabab kemampuan ilmu pangenting badan Jaka Sinangling di luar dugaan. Ngarasa panasaran harita Surandis si Kurambia ngakentak harita loncat usul tepus ku panarajang susulan. Cerak hiuk sawu gerak pros. Datang di panarajang susulan. Jaka Sinangling harita henteu ningkahan panaraja. Tapi ngabendung panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Dua kekuatan tenaga lapisan harita pantrok kaliwatan dengan masing-masing. Hayuk sauk geduk deus. Dari deug. Surandis si Kurambia jeung Jaka Sinangling pada ting dari deug malulur katukar.
meh bareng duarana pada malancukeun di kuda-kudana. Surandi si Kurambia perhatikeun anu jadi lawan bari ngupat tina jero hatena. Kamampuan ilmu silat Jaka Sinangling teh telah hebat kokok teh. Malah ilmu pangenteng padana leuwih cepet tibatan gerakan aing. Kitu di kekuatan tenaga lapisanana nyata bisa diimbangan karena kekuatan tenaga lapisan aing. Jadi penasaran aing. Hayang nyari, hayang ngabuktikeun aing. Dipikeun ka mana kemampuan ilmu silat si Jaka Sinangling. Ningali Surandi si Kurambia kalah kagahulang, Jaka Sinangling terus nyarita. Alah, keur mikiran naon maneh teh Surandi ya? Sakira henteu bagug main silat mah tong maksakeun ku anjeun, bisi jangar kana hulu aing mah. Jeung nadi sakira narek ngahulang mikiran hutang mah geus we mantog. Sok montong tarung jeung aing sagarupa Surandi si Hasyim Awak. Naon anjir aya pangabagug mah. Montong aruk sakaran siap hajar. Dewek Surandi si Kurambia sia. Lain si Hasyim Awak ngajang belenggu. Nya kumaha aing we, reta-reta aing, bibir-bibir aing. Maneh teu kudu ngatur bibir aing anjir. Dah heuh maneh mah memang Hasyim Awak Surandi cacakan di dieu ge kaameuh ku aing. Bau Hasyim sia tara mani sok goblok mun ulah gedug kitu sia teh. Mandina sabulan sakali maneh mah Surandi nya. Setan goblok halang cara. Monar sia. Hea. Udah rasa ngomong tajir. Wajar. Jorela cilung Surandi si Kurambia geus maju dipikeun naraja. Karep hayang bisa buru-buru ngarubuhkeun anu jadi lawan. Tapi karep jeung kahayangna Surandi sangtu henteu sagampang kitu bae jadi kanyataan. Sabab kekuatan ilmu silat Sirawing geus nyanding kana dirina Jaka Sinangling. Gerakan dilakukeun ku Jaka Sinangling marupa ilmu pancaring bayu. Mangrupa puncakna ilmu pangenteng badan. Teu matak aneh mun ilmu pangenteng badana Surandi henteu mampu ngimbangan kacepatan gerakna Jaka Sinangling. Hiup sabuk jelaplos. Hiup sabuk jelaplos. Jaka Sinangling nyaho-nyaho geus aya di gigireun badan lawan. Puguh we Surandi karanjug. Samemeh leungit rasa kakagetna harta Jaka Sinangling bari loncat ka luhur harita leungeun katuhuna ngahantem kana lebah careham lawan anu beula kenca. Hiup ceblot deusuh agir jalah sia uragar. Waduh careham aing udah. Urang ajar si Jaka Sinangling. Surandi si Kurambia ngagero nahan ka nyeri. Dari deug Surandi si Kurambia ngadaligdeug. Terus jumari jeug gancang macuhkeun di tangtunganana bari ngageundeng ngomong lalaunan. Edan. Pararajang si Jaka Sinangling. Geus di luar dugaan deui we. Careham aing kabeunangan anjeun teh. Mun kaya kieu mah aing kudu ngagunakeun senjata Kurambia. Marupa senjata andalan para jago di tatana Minangkabau. Kangaranan aing geus ngagunakeun Kurambia, asapira aku teu bisa ngarubuhkeun jadi lawan. Jurus gerakan anu khusus dina ngagunakeun senjata Kurambia. Bisa dipastikan bakal ngabinggungkeun anu jadi lawan. Bener. Aing kudu ngagunakeun senjata Kurambia kaya kieu mah ieu. Surandi sarita nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun senjata Kurambia. Mangrupa pesolutik anu melengkung teu beda ti kuku maung. Senjata Kurambia mangrupa senjata anu sok bisa digunakeun ku para jago anu aya di tatar pentas Minangkabau. Cara ngagunakeun eta senjata memang ngagunakeun jurus jeung gerakan-gerakan anu khusus. Henteu sakabeh jago atawa jawara mampu ngagunakeun eta senjata Kurambia. Sak senjata Kurambia geus aya dina cakela leungeun katuhuna Surandi
anu harita ngawangun pasangan bari neuteup seukeut ka Jaka Sinangling bari nyarita. Perhatikeun ku si lain Jaka Sinangling goblok. Ieu senjata kurang piat bakal digunakeun ku dewek. Si lain kudu ngarti sia. Ieu senjata kurang piat kawilang abuh entong boring katembus jero kana jero daging. Sok sanajangan saukur ka gores bisa dipastikan anu jadi korban moal kuat lila sia nahan warangan anu aya dina ieu senjata. Anu saterusna sakujur badana bakal terus karacunan sia eta kayaan bapak kadapan ku si lain Jaka Sinangling kurang ajar. Meni hari puki teh eta ngomong si anjir. Ya, jadi oge geuningan maneh ngagunakeun eta senjata si Karamba. Si Kurambiak. Anjir, aing teh nyaho Kurambiak, naon Kurambiak, Tah, maneh ge kudu nyaho suran ieu. Eta senjata teh bakal ampuh mun keuna kana sasaran. Ari henteu keuna mah anjir rek bisa mampuh kumaha? Nah teu. Anu matak maneh montong waka boga anggapan eta senjata bakal kena ka anggota badan aing anjir. Babaung mah hampang anjir tapi bukti tah. Bukti kalawan nyata tah. Jelekeun ku si aing. Anu mata ku dewek ayeuna bakal buktikeun sia. Tangdah saja Jaka Sinangling. Hea! Curela culung Surandi si Kurambiak harita miheulaan Majuna Raja ngagunakeun senjata andalanana Kurambiak teh. Jurus jeung gerakan ilmu silat digunakeun ku Surandi mangrupa jurus jeung gerakan anu khusus mangsa metakeun senjata Kurambiak siut senjata Kurambiak ngarah kana beuheungna Jaka Sinangling. Curela pros para rajang Surandis saukur nyabet angin sabab jirim lawan anu pindah tempat. Surandis si Kurambiak kakentak luncat nyusul tepus ku para rajang susulan kelebah lawan anu geus pindah tempat. Hayuk siut sabetan senjata Kurambiak ngarah kana dada belah kenca anu jadi lawan. Siut curela pros ngapros di be para rajang Surandis. Jirim Jaka Sinangling geus aya di tukangan badan lawan. Sameme Surandis nyahuankeun kayaan jirim lawan, harita Jaka Sinangling ngetib punduk anu jadi lawan. Cebrot, des! Edan! Wah, edan! Surandis si Kurambiak ngagrok kaget. Bari terus nolonjong sosolontodan ka hareup. Mun teu buru-buru ngajaga kasaimbangan badanna mah bisa terus tikusruk enang kuba. Surandis mancukeun tangtunganna betus ngabalikeun badanna ka tukang. Surani. Untung maneh henteu terus tikusruk. Mun teu sia nangkuban Surani. Mun tikusruk eta beungeut bisa lamokot ku taneuh ujung nyusut kana teh ucing sia. Kumaha geus karasa ieu nama ye Surani geus karasa pisan. Ketigan aing kana punduk maneh. Nu balik atuh magunakeun senjata maneh teh ye Surani. Eueuh we anu beunang kana sasaran geuningan anjir. Kumaha rek diteruskeun tarungna atawa kumaha ya? Jelas we jeung aing mah. Ya jelas ya aku diteruskeun si Jaka Sinangling. Dewek masih keneh mampu neruskeun ieu tarung. Kenaon dewek jadi muridna Sanca Dawuk sia. Lamun henteu bisa modal si lain Jaka Sinangling. Kudu nyaho si lain. Kudu dewek Sanca Dawuk mangrupa jago anu geus lila makalangan di dunia kejawaraan. Jadi si lain moto nganggap enteng ka dewek sia kurang ajar. Nafsu tong nafsu ting euy sok tarabade jadi barengan ku nafsu ting teh. Sabodo kumaha maneh we ka anjir rek Sanca Dawuk, rek Sanca Belewuk,
lain urusan aing anu puguh mah maneh anu balik tarungna mun heueuh kitu ge maneh teh hayang modal aing nu macak cing balik kalau mah maneh geus make pakarang cing begug eta mainkeun pakarangna anjir wah si aing montong loba batot sia memang kudu modal kuleungeun aing jaga sinangling tanah sia ya Surandi si kurang biak maju dina raja ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh moka hapana rajang Surandis memang bagi tambah garang jeung bayangan mun ceuk lain kakuatan ilmu silat sirawing anu nyanding kana badana bisa dipastikan jaka sinangling bakal kawalahan tapi kekuatan ilmu silat sirawing sok sanajan teu bisa sapinuhna nyanding ka dirina jaka sinangling tapi kemampuan jaka sinangling geus leuwih ti cukup dina mangsana ngimbangan daya panarajang anu jadi lawan harita Surandis ngaronjatkeun daya panarajangna boh kacepetan kitu di tanaga lapisan anu digunakeunana heuk siut rapros siut hiu kilopros sabetan jeung tusukan senjata kurang biak henteu kena kana sasaran jaka sinangling malasna rajang tonjokan dengan katuhuna reka kedor dan anu jadi lawan orokaya Surandis ke harita rikat leungeun kencana ngapendung panarajang lawan hayu keduk teus saterusna sabetan senjata kurang biak ngarah kana beuteungna jaka sinangling hayu siut rapros ngepros di we panarajang Surandis puguh we jadi begi tambah penasaran Surandis dina waktu harita ngagentak luncak deui mulu kalebah Jorelata Cirim anu jadi lawan tapi Jorelata Cirim jaka sinangling memang lingasna kerang heuk siut rapros siut kilopros dua kali panarajang anu silih susul pada ngepros di we henteu kena kana sasaran giliran jaka sinangling harita anu malasna rajang tanah rajang anu kahiji bisa dibendung ku anu jadi lawan tapi kajongan suku katuhuna jaka sinangling geus teu bisa disingkahan jeung dibendung ku Surandis hiuk cida dah aduh Surandis si kurang piak harita ngakeronahan ka nyeri bari ngadali deug menurut katuka jaka sinangling pancu dina tangtunganana bari mahatikeun anu jadi lawan bari nyengserikeun geus kabeudangan di wae ku panarajang aing maneh Surandis kumaha bagus podaran aing atuh anjir ari saukur kabel kemampuan kawas kitu patut mah ieu masih Surandis si suguran ieu sugan aing teh heueuh we hebat muridna si Sancang Dawuk teh ari teh teu mampu geuningan ngagunakeun senjata kurang biak teh eta mah keur ieu kurang biak mah keur mencit hayam Surandis si kurang biak ngahegat ngatu napasna muralang kalau jadi lawan betus nyarita udah aja si lain montong asa geus menang angin saja ka sinangling sapasang suku dewek masih kena napak kerak aneh deui sia hartina ieu tarung kacan anggeus sia jelas si lain kudu ngarti waktu itu namun dewek eleh jajatan ku si lain ka sinangling sok gancang buktikeun cek aing oge ulah sugur babaung kungkul anjir da aing ge sarua eueuh ti dituna kudu eleh tarung ku makhluk kawas maneh mah anjir anjeun ting gableg kurang biak yah kurang biak tanah awan anjir tarungna montong saukur terus sanjingkan panajang lawan tarungna anu bener we atuh jaka sinangling sareng ka suku pabalik satan hungkul ulah saukur ngandalkeun ilmu pangeteng badan bungkul sia buktikeun kemampuan tarung anu sabenerna sadaya ka sinangling jadi maksud maneh mah ngerasa kaak beunanya sabab kacepatan gerakan aing henteu bisa diimbangan ku maneh bener teu ya eta omongan maneh teh nandakeun geus kesel jeung ara Surandis sabab panarajang maneh tetep tacan anu kena kana anggota badan aing anu mata cek aing mah masih mending kene gancang mantong lah Surandis mantong tinggal kerja patempatan si Hasan Awak
setan haram jadah kurang ajar. Rasakeun sia modal sinangling modal. Iya. Jorela cilong Surandis si kurang biak miheulaan deui Majuna Raja. Sedengkeun Jaka Sinangling harta mancuh dina tangtunganana. Sapasang suku nalir upama anu masuk kana lemah. Sakumaha anu sok dilakukeun ku Sirawing dina mangsana ngagunakeun ilmu pancaring bayu atawa ilmu pancaring bumi. Waktu Panarajang lawan datang, harita Jaka Sinangling ngabandung Panarajang, atuh satya perubahan gerak Panarajang jeung sasaran bisa kabaca ku Jaka Sinangling. Ngajadikeun taya Panarajang anu henteu bisa dibendung ku Jaka Sinangling. Heuk siut keduk deus. Tapi sanakerah dengan kenca Jaka Sinangling ngabandung leungeun katuh lawan anu nyekelan senjata Kurambia. Ngajadikeun eta senjata teu bisa kena kana sasaran. Kitu deui leungeun katuh Jaka Sinangling anu ngabendung Panarajang leungeun kenca lawan anu mangrupa Panarajang susulan. Jaka Sinangling ngalakukeun gerakan anu di luar dugaan lawan. Leungeun katuhuna anu ngandung kakuatan hawa panas harita ngagempur kana dada anu jadi lawan. Hiuk cebrot deus. Wah, edan. Surandi si kurang biak ngagerodahan ka nyeri bari ngabangkieun mundur ka tukar. Kancang mancukeun di kuda-kudana. Nya cek ai oge naon anjir. Kalakah maneh deui anu kabeunangan ku Panarajang aing geuning. Anu matak cek aing oge Surandi. Paduy teuing maneh muridna si Sancadawuk anjir. Tetep moal begug lah menang taruh ngalawanan aing mah anjir. Sanajan sakumaha hebatna ilmu silat maneh tetep moal mampu di naon dibagi ngalawanan aing sa Surandi. Surandi si kurang biak bari saega diri harita ngomong dina jero hatena. Edan. Aing geus kabeunangan deui ku Panarajang si Jaka Sinangling keur acil teh. Ilmu silat digunakeunana. Nyata lain ilmu silat sambarangan cenah teh. Tapi ilmu silat anu geus tapi kana tataran anu pinuju. Aing asa teu percaya si Jaka Sinangling anu masih keneh rumaja saperti kieu. Tapi boga kakuatan tenaga lapisan anu hebat. Dada aing kabeunangan sasakaduh. Eungap kerasa raya. Tapi betah sapiraha ku aing. Kudu kasoran eleh jajaten ku Jaka Sinangling. Rek dikamanakeun banget aing menepikeun ka eleh jajaten ku si Jaka Sinangling. Eueuh. Aing kudu menang. Aing kudu mampu merenan Jaka Sinangling. Aing kudu bisa ngabuktikeun leuwih hebat tibatan lawan. Geus ngahuleung di wae maneh mah tarung teh anjir cek aing ge meungeus hutang teh buru-buru bayaran anjir. Cek aing ge meungeus mantok lah. Tong diteruskeun tarungna anjir dan nahaon sia teh da mah meunang kumaha ge lawanan aing mah. Maneh kalau kumaha oge bakal eleh sia Surandi. Surandi si kurang biak harita nyumputeun semuna tina kabimbangan hatena antara bakal mampu jeung henteuna ngungkulan ajen pangarti anu jadi lawan. Harita Surandi netep seukeut ka Jaka Sinangling baitus nyarita. Kamampuan ilmu silat si lain cukup lumayan oge Sinangling. Tapi si lain ge kudu neuleuh Jaka Sinangling. Dewek bakal tetep aya di dieu moal rek ingkah ninggalkeun ieu patempatan. Mun tacan neuleuh si lain ngarungsar jadi banusan sakurang ajar. Pogo ge hipu ari ngabacot wungkul mah anjir kali kene babaung kitu jeung kitu. Kudu jeung buktina nya capek teh anjir Surandi si Hasem awak. Jadi banusan we. Sedengkeun aing nepikeun ka ayeuna masih kene bunceri kawas kieu anjir.
Sok maju deui ari hayang diteruskeun deui Mas Radio. Babaung we teh kain nage kesel, capek dan naonan kitu patut sia teh mal meunang nepi ka kumaha oge sia. Dewek pasti bakal menang sasilang ring. Dewek bakal maju deui, sakaligus bakal ngabuktikeun mampu mainan si lain. Rasakeun sia. Ya, rasakeun geus 90 kali rasakeun. Eueuh nu keuna kana badan aing geuning anjir. Wah, rasakeun ayeuna mah sia. Iya. Jelewat cilong. Pikeun anu sakitu kalina harita Surandis maju dina rajang. Bari metakeun senjata kurang biak nu diharepkeun bisa kena kana anggota badan lawan. Sok sanajan ngan saukur kagores paribasana. Akibatna sakujur badan lawan teh bakal diterus karacunan pangaruh warangan anu aya dina senjata kurang biak. Tapi anu keur dilawanan ku Surandis si kurang biak lain Jaka Sinanglingna. Kakuatan emosi lah si Rawing anu nyanding ka dirina. Nyaeta ka dirina Jaka Sinangling. Ngajadikeun setiap gerak jeung parobahan sarta arah jeung sasaran panerajang bisa kabaca ku Jaka Sinangling. Sapasang leungeun Jaka Sinangling tetap mampu ngapenteng jeung ngapendung panerajang anu jadi lawan. Heu ciut gedug deus. Heu ciut gedug deus. Sitplak deus. Sameran senjata kurang biak jeung panerajang leungeun kenca Surandis anu marengan tetap henteu bisa nembus gerakan sapasang leungeun Jaka Sinangling. Anu lir upama benteng anu susah pikeun ditembusna. Kajadian saterusna mangrupa kaayaan anu meh henteu bisa dipercaya ku Surandis. Sabab sanggeusna sababaraha kali Jaka Sinangling ngabendung panerajang anu jadi lawan, harita tanpa bisa disingkahan jeung dibendung ku Surandis. Sapasang leungeun Jaka Sinangling silih susul ngalakukeun panerajang balesan. Leungeun katuh Jaka Sinangling anu ngabendung atau anu ngandung kakuatan hawa panas watak tina ilmu pancering geni. Jeung leungeun kenca anu ngandung hawa tiis watak tina ilmu pancering bayu harita ngagempur kana gada anu jadi lawan. Ngajadikeun Surandis si kurang biak ngagerok panjang daripada ngacengkang ka tukang. Geus henteu bisa ngajak deui kasaimbangan badanna. Hayuk cekrot, das, hiuk das, das. Jengkang gedehut Surandis si kurang biak ngajengkang ka tukang terus rubuh hababengkang maring lemah. Kajadian anu meh henteu bisa dipercaya ku Surandis dina waktu harita. Sabab marna bisa dirubuhkeun ku Jaka Sinangling anu masih keneh rumaja. Tina sela-sela dua juru bibirna Surandis harita ngalih getih anu masih haraneut keneh. Jaka Sinangling macuh dina tangtunganana. Merhatikeun kaayaan anu jadi lawan, saterusna Jaka Sinangling nyarita di barung jeung seuri bangun anu sukana kera. Ya, cek aing oge naon anjir. Saukur ngomong wungkul, saukur bacek plot wungkul. Babaung we tarik. Mangkelu kawas maneh mah. Kabuktian lain ain modal, kalakah maneh geuningan anu rubuh ngabebengkang anjir, Suranil, si Hasem awak. Hasok hudang sia hudang kawas bolon wae sia. Hudang sia Suranil. Mun heueuh maneh masih keneh gablek kawani mah. Pikeun nuskeun ieu tarung, sok hudang. Ulah kawas bebenyit anjir. Hasok. Hudang. Urang teruskeun tarungna koplok. Dititah eureun da sia mah. Kalakah nekan wae. Surandis si kurang biak ngarahuh dina jero hatena. Sanajan nafsu mah masih keneh ngaguguduh, tapi manehna sadar ilmu silat Jaka Sinangling teteh lami banda tahapan anu leuwih pinunjul. Anu jadi leuwih kagetna deui dadana anu digempur ku panerajang sapasang leungeun lawan anu silih susul harita ngajadikeun dadana pilih genti ngarasakeun hawa panas teh beda ti direrab kuseuna we.
jeung hawa anu nyecep tiis teu beda tiis. Suranis masih kena tacan bisa ngoneal hudang. Harita ngomong dina jero hatena. Aduh. Aing bener-bener wiwiran. Teu nyangka bakal dengar cadas. Aing beuteun teu ngimpi-ngimpi acan bakal rubuh jajaten ku si Jaka Sinangling. Anu masih kena rumahnya. Dada aing panas. Pacampur jeung tiis. Baru kali gempur ku panarajang sapasang leungeun si Jaka Sinangling kurang ajar teh. Edan. Kanyatan anu peuheul pikeun diri aing dina waktu adina. Orang cada si Jaka Sinangling. Teteh lamibana kemampuan ilmu set anu pinujul. Aing kudu kumaha geus aya kieu ya Allah. Ngajeng hapi awak anu dalain. Surandi si Kurambiak harita geus ngarasaheun teu untupan pikeun neruskeun ditarungna. Sabab maehna ngarti tahapan ajen pangarti ilmu silat anu jadi lawan jelas leuwih punjul tibatan dirina. Dideleh ku aing mah euy maneh sigana mah. Geus teu untupan deui nya pikeun neruskeun tarungnya. Jujur anjir. Atuh da maneh mah sombong anjir, Suranil. Kakarek jadi murid si Sancanda Buke. Meni agul koplok teh. Jeung peda eta gablag naon? Senjata naon sia? Kurambiak. Genti isuk bag ku ieu ku senjata Surabi. Kabuktian rekonan aing teh henteu bau geuningan anjir. Kalau kabacot we diheulakeun. Ayeuna ku aing dibebaskeun tah. Awewe anu dilumpuhkeun ku maneh teh Suranis. Cerelak cilung. Jaka Sinangling ngan sacorelak harita geus aya di gigeureun wanoja anu ngagoler teh. Tur dina pangaruh panglumpuhan anu digunakeun ku menjadi lawanan. Jaka Sinangling henteu kudu make heseun ngabebaskeun si wanoja tina pangaruh panglumpuhan. Kituna teh da puguh kakuatan Abu Silat Sirawing nyanding dina dirina. Harita si Wanoja bebas tina pangaruh panglumpuhan. Atuh Jaka Sinangling harita terus nyarita ka si Wanoja teh. Sok beungeus hudang ceuk. Hudang ceuk. Alah. Maneh ku aing geus dibebaskeun tah tina panglumpuhan. Sok ceuk hudang ceuk. Ceuk aing mah beungeus ah. Balik we ayeuna mah ceuk montong lila aya di dieu. Masalah si Suranis mah geus moal wani deui nyusul ka maneh ceuk. Geus dihajar ku aing nepikeun ka ngabebengkang. Sok perhatikeun we itu tuh. Ceuk tuh perhatikeun ceuk si bebengkak kitu ceuk. Si Wanoja harita ngoneal hudang lalaunan saterusna nangtung neuteup ka Jaka Sinangling teu lila terus nyarita.